waktu ayeuna ieu barudak ku urang dites salah sahiji urang ujian. Saha keeta lulus eta jadi murid Abah. Nya. Ayeuna sumputkeun ieu batu. Ulah anu nyahoan. Nya. Pengan, ya sumputkeun ulah anu nyahoan. Kade poho. Sok, bra. Jadi dia digana di dia mah eueuh anu apaleun. Tadi dia mah sepi. Tadi dia mah digana aman. Dia mah sepi. Di we tuh ya teh bingung disebutkan di mana ya jajan mama pasti mau nyahoan tapi Allah pasti nyahoan. Kumaha barudak titipan Abah teh disumputkeun? Tos. Aya nu apaleun teu? Tos. Kunaon ieu murid Abah hiji tungkul wae. Dia kunaon salah siji aya batu anu teu disumputkeun. Kunaon? Kayak bingung. Bingung kunaon? Dari mana wae disebutkeun nah Allah ge pasti apaleun. Bener di antara murid Abah anu 7 anu lulus hiji. Dia anak buah kesayangan Abah. Wayahna dialajar deui nya. Kudu nurut. Belakang kuring ya tereh ke ala itu proyeknya mulai tahun harap mah kuring sebagai petani wah mah bisa ngagarap deh mah jadi petani deh ku zaman ku modern ayeuna bisa jadi pabrik. Alhamdulillah ya guys umur teh geus manjing geus nepi ka asar dan di urang ngalaksanakeun salat asar. Tuh si Brepon cek beja manehna keur naikkeun ilmu cenah. Ya kitu we kadugalan. Tuturkeun yuk. Urang intip mah Siap. nyawa ke naon itu. Tuh, cek aing ge tingali. Geus kataekan burek salat cenah teh. Orang video. Salat di tengah cai goblok sih goblok. Video Mana coba? Kelebek goblok. Cari kataekan kena wae. Kabur.
tuh aing hadena yang nempokeun ieu punten aing lirang